Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu abdi bade ngawawancara anu icalan bensin. Mangga lajeng urang bujeng ka tempat icalanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten abdi ngaganggu waktosna sakedap. Perkenalkeun nami abdi Rianti ti Sakola MA YPKM Al Hidayah. Dina kesempatan ieu abdi bade ngalakukeun wawancara ngeunaan usaha dagang bensin anu ku Bapa dijalankeun. Tujuan pikeun nambahan pangaweruh sareng bahan tugas sakola. Langsung wae kana wawancara pertanyaan kahiji. Saha nami Bapak? Nami Abah teh namina Abin Taufik. Umur Bapak sabaraha? Umur Bapak parantos genep ayeuna. Asal Bapak ti mana? Asal Bapak kampung Bapak. Asal Bapak urang Larangan. Tos sabaraha lami Bapak jualan bensin? Bapak jualan bensin teh ke zaman premium nepi ka ayeuna lah kurang langkung ti 20 tahun. Di mana tempat jualan bensin nu Bapak? Jualan Bapak tuang icalan bensin di Parapatan Cikenit. Iraha ngamimitian buka jualan bensin sapopoe? Mimiti na Bapak angkat di bumi jam 6 sampai jam 4. Sabaraha modal awal pikeun ngamimitian usaha ieu? Modal awal Bapak 500.000. Sumber barang dagangan asalna ti mana? Asalna ti Jalan Cagat, tapi ayeuna mah dipersulit Bapak teh sok ngawiat kena angkut. Kumaha kaayaan jualan ayeuna, rame atau sepi? Ya ayeuna sedang-sedang saja gitu. Kadang-kadang Bapak keur abon mah tapi kali 5 botol, tapi keur saya mah tapi kali 15 botol. Nah, aya pesaing di sakuriling tempat Bapak jualan? Ya alhamdulillah aya persaingan. Di Ranca Selang aya 3, di Ranca oleh aya 1. Ya. Sabaraha kira-kira kauntungan anu dibeunang sapopoe? Anu tan tentu kadang-kadang Bapak kagaji teh 10.000 tapi keur milik mah tapi ka 20.000 Bapak. Nah, usaha ieu jadi penghasilan utama atau napi tambahan? Ieu teh utama sabab Abah teh geus aki-aki teu bisa ngider kanulian. Naon alasan Bapak milih usaha ieu? Ku sabab pilih aya teh ku sabab kagiatan Bapak kahiji nya posisina Bapak geus lemah di depan calik nuan tah kitu. Naon harapan Bapak pikeun usaha kaharepna? Ya Bapak geus pelayanan kahiji geus kolot geus pirang harepan da ngiru kana bangunan ngaroskeun ieu umur ayeuna kanulian heuh kana naon we kapaksa we ieu pokok. Oh, mohon atuh Bapak, hatur nuhun. Atos we sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.